Wilujeng enjing barudak kumaha dalem sae. Dinten ayeuna urang bade diajar deui basa Sunda. Buka bukuna atau candak bukuna jeung buka halaman 76. Urang bade diajar pangajaran ke-7. Judulna hemat energi. Yuk dangukeun ibu bade maca bacaan nu aya dina teks. Dangukeun nya. Energi pikahareupeun. Hideuk sok ngaliwat ka jalan tol. Perhatikeun gerak. Lampu anu aya di sisi jalan tol teka tembong pakuranteng kabel listrik. Memang henteu butuh ku kabel. Ari lain anu nyambung tina aki kana lampu mah. Bisa jadi di antara hidup aya pemikiran, di mana atuh listrikna? Eta teh asal listrikna tina tanaga panon poe. Anu disebut listrik tenaga surya teh aya khusus parantina pikeun nyerep panon poe. Anu saterusna dijadikeun listrik. Tah, listrik tenaga surya teh kaasup energi pikahareupeun. Sumber energina nyaeta panon poe. Moal aya beakna. Teu cara minyak saperti bensin jeung solar. Salian ti sinar panon poe, gas jeung cai deui anu kaasup energi pikahareupeun. Apan ayeuna mah di urang oge geus loba anu ngaganti kompor minyak tanah ku kompor gas. Eta gas teh asalna tina panas bumi. Kabupaten Bandung kawilang daerah anu miboga sumber panas bumi anu kawilang loba. Anu ayeuna geus dimangpaatkeun teh diantarana bae panas bumi di wewengkon Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, jeung Cibuni. Hasilna bisa dipake nyumponan kabutuh listrik di Pulau Jawa, Madura, jeung Bali. Cai deui anu kawilang loba di Kabupaten Bandung teh. Utamana mah di Pakidulan Bandung, kawantu daerahna di lingkup ku gunung. Cai oge bisa dimanfaatkeun pikeun sumber energi. Di Pakidulan Bandung loba anu ngingu sapi. Tah, kotoran sapi oge bisa dijadikeun sumber energi. Disebutna pembangkit listrik tenaga biomasa atawa PLTB. Tangtu wae samemehna kudu diolah heula. Tah, barudak eta teh teks judulna energi pikahareupeun. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya disebut dengan energi masa depan. Maksudnya energi masa depan apa ya? Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang energi alternatif. Nah, di sini salah satunya diceritakan bahwa energi masa depan itu salah satunya yang disebut dengan energi alternatif. Ya, ada panas matahari, kemudian ada air, dan ada gas bumi. Ya. Kalau di bahasa Indonesia atau di tema kalian belajarnya energi alternatifnya ada angin. Nah, kalau di dalam bahasa Sunda yang dibahas ini tentang gas bumi dan air. Ya. Gas bumi itu banyak terdapat di daerah Kamojang, Wayang Windu. Nah, teks tersebut menceritakan tentang energi masa depan atau energi alternatif. Sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, kalian akan melanjutkan nanti tugasnya mengerjakan halaman 79 tapi di Google Form. Ibu sudah membuatkan bentuk Google Form-nya. Nah, tugas kalian adalah membaca dulu halaman 79, ngapalkeun harti kecap. Di situ ada arti-arti kalimat yang diambil kata-katanya dari buku cetak.
Contohnya ada energi. Energi itu sama saja dengan kekuatan. Pakuranteng itu sama dengan katembong butbat kadieu kaditu kadieu. Artinya apa ya? Apa itu namanya? Menggantung ke sana kemari, ya. Terlihat. Sumber sami sareng tempat asalna cai. Ya, sumber itu sama dalam bahasa Indonesia disebutnya sumber. Gas eta sarua sarupaning zat anu sifatna seperti hawa. Ya, gas. Kalian tahu dalam bahasa Indonesia juga disebutnya gas, ya, udara, seperti udara. Pika hareupeun nu bakal datang atau dalam bahasa Indonesia disebutnya masa depan, ya. Nyumbonan sami sareng nedunan atau nyukupan, artinya mencukupi. Dilingkup artinya diriung, dikelilingi dalam bahasa Indonesia. Diolah artinya dikokolakeun atau diropea. Diolah itu dikokolakeun atau diropea itu ya diolah sama, dimasak dulu. Ya, itu yang harus kalian baca. Nanti kalian akan mengerjakan latihannya di Google Form. Biasanya barudak sekian pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang kapanggih di minggu payung. Hatur nuhun barudak, wilujeng.